Mahfud anu dibanggakeun ku urang NU lantaran didikan Gus Dur. Iyalah calon presiden Indonesia. Kabeh geus memperhitungkeun capetangna pinterna. Luar biasa. Istimewa nyana. Diteuneun nyana dihukum. Kamari ieu tah black nanyana ketika WH jeung Atut. Masya Allah tigesle. Salah ngahukuman. Yang seharusnya dimenangkan adalah WH. Urang dia mah nu nyaho lantaran kurang mengamati politik sapira tong toge. Di blacklist teh di mana nu nyaho Masya Allah. Tah, begitu salah menghukumi. Enggak, anu mengamati politik mah harpan. Siapun. Dibanggakeun ku orang NU, dibanggakan ku Islam se-Indonesia secara nasional, dicalonkan presiden, salah ngahukuman. Geus lu berani berbicara. Yang seharusnya menang itu adalah WH. Nah, lantaran dibere senaon saya tak? Kok cenah kiai nyaho kula ka Semarang ka ditu turun naik pesawat tadi teh ka Kudus begitu turun gambar mah pun gede amat ai praktek dihandapna di kieu leungeunna berani piro sampean bayar ya sial sakali teh bahasa orang Jawa teh bener tah berani piro berarti teh beres ya siapa dia sakilek dina politik mah lantaran nyana teh dicalonkeun berat untuk calon presiden kumaha ieu sangkan tigesle ieu lulus langkah eta nu terakhir teu lulus berani piro eta ya bahasa berani piro sial jasa berarti kan geus santeuh geus nu ngomong si Apun deui ku ari NU teu ngomong-ngomong Apun bangsa teu ngomong-ngomong tinggal saleng kade lemun kamarinya na tegas tetap WH lain mah menangkeun ka WH ieu mah carita Apun carita Mahfud ieu mah MD bongannya na tuh lantaran aya berani piro ngeusan tamat riwayatna kuari 1 juta kali ngomong sakumaha luhurna ngomong teu didengekeun tigeus selesai etik bangsa Indonesia bangsa Banten nama teu nyaho. Urang Banten nama teu nyahoan tigeus henteuna teu nyahoan karirnya na anggeus-anggeusan. Masya Allah. Kula pajar berat ka WH atuh lain masalah berat ya emang eta. Sararial jasa kiai milih Atut bloon. Kuari tah jalan panteu diberesan ngomongna kiai sakitu ge. Ya tudol sepira bikang cek nyana teh. Tolol yes tanpa urusan menang jeung eleh WH jeung Atut eueuh masalah tapi karir Apun salah tangga hukuman geusan masih keneh nyaritakeun tentang pesetruan dakwah Kangjeng Nabi terhadap para ahli Mekah kufar Quraisy termasuk Yahudi nu aya di Mekah harita. Dina Al-Qur'an mun carita kufar Mekah, mun carita Yahudi Madinah. Tetapi kadang-kadang nyaritakeun Mekah Yahudi ka bawah lantaran engke nu bakal neruskeunana perjuangan Kangjeng Nabi berlawanan jeung Yahudi. Jadi cirina Al-Quran mah kos kitu teh mun nyaritakeun kufar Mekah berarti nyaritakeun Yahudi Madinah berarti mentak aya Makkiyah Quran teh diturunkeunana ketika Kangjeng Nabi can hijrah aya Madaniyah ketika Kangjeng Nabi geus hijrah ka Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah turunna mah lain di Madinah bae tuh kos gitu mentak ieu ayat lantaran nyaritakeun Yahudi siga Madinah padahal ieu Makkiyah lantaran aya Ummul Qura teh Bekah Kangjeng Nabi teh dakwah
ke ahli Mekah. Dakwah Kangjeng Nabi teh ngarobah sesembahan. Ulah nyembah ka Uzala Tamanat, ulah nyembah ka bugot, ulah nyembah ka bangsa perlacutan, batu, kayu, makhluk. Hiji nu kudu disembah mah alladzi khalaqas samawati wal Allah. Eta ngarobah eta boleh lalakon. Lain lalakon Kangjeng Nabi teh dakwah teh di karobahan sesembahan, ngarobah sesembahan. Coba tuh. Ya Allah. Boh, tambah dakwah lain lalagaan. Makaning urang Mekah teh geus katelah jasa salangar luar biasa. Watak Mekah. Geus puguh Abu Jahal, geus puguh Abu Lahab, Abu Sufyan. Jeung sejen-sejen ada geus katelah jasa. Galakna luar biasa, tapi Kangjeng Nabi dibere sifat hilim ku Gusti Allah. Musuhna galak, Kangjeng Nabi na leuleuh. Musuhna gagah penampilanana, Kangjeng Nabi mah sederhana. Leuleus. Atuh lamun heuras lawan heuras dia tuh malah nakal. Tetep heuras kudu ngalawan nu leuleus. Karak teh dija timbul bakal hulu sia nu timbul. Aduh, masyaallah karim. Ieu teh karobah sesembahan ti Gusti Allah. Ditanya kapan Kangjeng Nabi teh ku tokoh-tokoh Mekah, Muhammad, ari sia ieu deuk ngarobah sesembahan. Boga naon sih? Mujizat. Naon bentuk mujizat sia Muhammad? Al-Qur'an. Buatan sia meureun mah Al-Qur'an. Mana bisa sih kula nyieun Al-Qur'an, kula mapan sakola henteu, belajar henteu, pan kula mah al-ummi, nulis henteu, belajar henteu, pernah baca henteu. Iya tah aya da kos kieu teh tah. Geus diawali ku Gusti Allah kula mah belajar henteu, maca henteu, nulis henteu. Mun diawali kula ku nulis bae pajar tulisan kula. Mun diawali kula ku sering maca pajal babacaan kula tiba heula. Mun kula diawali ku belajar, hasil belajar kula pan kita kula maca Kangjeng Nabi teh. Ieu teh langsung ti Gusti Allah. Ngomong kiamat. Allah. Kangjeng Nabi teh pokona mah ieu kula ngajak ibadah sesembahanana kanu nyieun langit bumi. Kula dibere mukjizat Al-Qur'an buktina. Nah ieu nu kula dibaca-baca. Nu kula dibaca-bacakeun. Ieu mukjizat. Beres kos kitu mah. Naon deui coba mukjizat? Dina Al-Qur'an ngajelaskeun memeh Al-Qur'an teh aya kitab Taurat. Eta kitab mah cek Yahudi teh. Mantep mah. Kangjeng Nabi Musa. Lain maneh, Musa. Naon deui coba? Injil teh eta. Nu kula dibere Al-Qur'an di jerona ngajelaskeun tentang Injil. Bahwa memeh Al-Qur'an teh aya seorang manusia ngaran Isa diangkat menjadi rasul ku Gusti Allah, dibere kitab Injil. Eta nu bener maman. Lain Quran. Kangjeng Nabi teh akur. Taurat ti Gusti Allah, Injil ti Gusti Allah, Al-Qur'an ge ti Gusti Allah. Ya. Sok kitu mah. Injil bae. Taurat bae. Coba di kitab Taurat aya bahasa naon? Nu nanya ka Kangjeng Nabi Umar bin Sayyab. Ahli Taurat. Kabeneran nyana teh Habru. Habru teh artina pendeta. Pendeta Yahudi. Habru ngaranna. Iyalah ngaranna Amir bin Sayyab. Aya ka Kangjeng Nabi coba keterangan dina Taurat aya naon man?
mun nyage Al-Qur'an ngajelaskeun Taurat teh adalah kitab samawi didukung ku Al-Qur'anul Karim ngajelaskeun tentang Taurat. Coba di kitab Taurat aya naon bahasana? Cek Kanjeng Nabi dina kitab Taurat teh aya bahasa saeutik mah anu berbeda jeung ayeuna. Naon? Innallaha yaqdabu al-habras samin. Sayyana Gusti Allah bendueun jasa ka pendeta anu burayut beuteung. Sedangkan Ki Amil teh gendut. Oh, ti dituna cek Kanjeng Nabi pendeta gendut. Oh, ti dituna. Dah, macam-macam siaman. Teu percaya aing mah begitu percaya mah ka sia. Emang bener dina kitab Taurat teh jadi nu ngaran pendeta mah tilok gendut beuteungna sebabnya nama carang dahar. Puasa bae pendeta nu matak disanjung-sanjung ge teh pendeta teh kardinal teh paus teh lantarannya nama sapoena daharna teh ngan sakadar kacang 7 siki. Terus tiba heula datang ka kuari. Terus tiba heula datang ka kuari teh eta kacang 7, kacang tanah 7. Minumna saeutik siripit. Nu mantak disanjung-sanjung di nabi-nabi teh atuh teu gembul dahar lain cara kigol kah. Nu mantak tah aya innallaha yaghdabu al-habras sami. Sajalah Gusti Allah benduan ka pendeta anu burayut beuteung. Kuari mah kurang di Indonesia mah karak polisi doang, polisi burayut. Ya kudu kempesan ya. Saya teh bahasa kos kitu mah deres dah. Kudu mah kiai gendut ge kempesan. Cek kiai sial. Aing mah gendut ti aslina ieu mah. Lain deui gendut ti aslina mah matu. Ieu mah gendut tah tadi mah kiai teh kudu kerja jadi kiai mah. Barang jadi kiai gendut. Jadi kiai ada geus capek tadi dah hayang jadi kiai ye. Barang jadi kiai atuh geus geusan ibadahna. Masyaallah karim ya. Tah iyalah ayat ngejelaskeun tentang kabloonan Yahudi. Tentang katunyahoanana Yahudi terhadap Allah. Tentang bangkawarahna Yahudi ka Kangjeng Nabi tentang terhadap Al-Qur'anul Karim. Komo sanggeus ku Kangjeng Nabi dijelaskeun saeutik mancan kabeh. Kakarak sakitu doang ciciduhnya na. Nyahoanan sia man. Padahal mah datang ka imah namanya na kieu bae ye. Heeh sebenarnya wah. Sakiana teh aya ngan ditutupan bahasa-bahasa nu kos kitu teh ditutupan dina Taurat, dina Injil ditutup bae. Tutup ulah. Ieu mah nu kos kada ieu ulah ye. Bangsa anu kudu zuhud riyadhah tutup ulah. Bangsa ulah hubud dunya hubur riasa tutup ulah dibaca. Sifatan-sifatan Kangjeng Nabi tutup ulah dibaca nu kos kieu mah. Mantak di Taurat di Injil loba nu dipicieun atawa diantep ngan dicetrek tek teu meunang dibaca sebab nyinggung perasaan urang ge maca Quran kasinggung urang perasaan teh urang loba kasinggung ya sok komo nu ngridit aju dibacakeun ayat kreditan atuh kasinggung cek kiai teh ulah kembal teuing tah maca ayat eta motor aing can lunas. Masya Allah. Tak turunlah ayat dia. Oma qadarullah haqqa qadrihi qalu ma anzalallahu ala basharim min syai' Allah alam bimaradi wa maqadarun tengagungkeun para Yahudi tengah hormat para Yahudi ka Gusti Allah kalawan ngagungkeun anu hak kalawan ngagungkeun anu bener
Uzmati tegas tambah tengahgungken tengah memulai Yahudi kagus Ya Allah kalawan ngagungken nga memulai anu hak nu bener atau nyarawan Yahudi kagus Ya Allah kalawan nyahon usah nyaho sakadarnya nyahoanan hungkul kanyahoan tengah memulai tengahgungken anak kagus Ya Allah qalu ketika Yahudi nyarita ka Kangjeng Nabi bari maduan ka Kangjeng Nabi tentang Al-Qur'an bahwa cek para Yahudi Muhammad Al-Qur'an mata mah lain ti Gusti Allah jamenang ti Gusti Allah mah Taurat ti Gusti Allah mah Injil tapi ketika manehana nanya coba mad naon aya dina kitab Taurat dijelaskan ku Kangjeng Nabi saeutik mah bahwa Gusti Allah teh bendueun jasa ka pendeta anu lintuh burayut beteungna cak Yahudi teh manzalallahu ala basyari min syai tenurunkeun Gusti Allah ka manusia min syai saeutik Allah Gusti Allah nurunkeun kitab ka manusia Allah lantarannya anak kasinggung sebab cak Kangjeng Nabi teh Allah bendueun ka pendeta anu burayut nu lintuh sedengkeun nyana lintuh bohong Gusti Allah mah teu pernah nurunkeun naon tuh padahal mah pannyana sok maca Taurat Injil ku Nasrani dibaca Taurat dibaca ku Yahudi ketika Kangjeng Nabi macakeun Taurat bohong ma anzalallahu ala basyari min syai Gusti Allah kudu nurunkeun sesuatu ka manusia Allah bohong teman ucapan Muhammad bahwa Allah cenah bendueun ka pendeta nu lintuh Allah teh dituna padahal mah datang ka imam mah sebenarnya sakitu aing ieu sebenarnya mah di pendeta-pendeta ge teu majeuna sebab aing ngaran pendeta mah tirakat bae raud riyadhah aing beki dahar sebenarnya aing teu layak ge di pendeta-pendeta eta ngomong sorangan cenah tadi kamar mah tapi lamun keluar bae luar biasa eta kos kiai kuari tak kiai ge kos kitu tak kuari keluar mah hayang di abuya-abuya hayang di mama-mama hayang di kiai-kiai teh di kiai bae aju bae ngabalieur bae padahal mah datang bae ka imah eueuh sifat kiai dahar panggembul penting pangmolor dunia pangkekerotna segala rupa kumaha caknya ya kos kitu Firaun lain kiai tah jadi urang teh ya hayang dikiaikeun teu bejeuna saudara teu bejeuna urang lamun datang ka imah kiai ka dija datang oh kiai na ge kuru nah ieu bener kiai asana panyakitan ya kiai asana asma ya kajen gua kumaha urang mah bagi kiai kuru geus suuzon bae malah can ngomong canon besi di ka dokter kiai sial ngeureun padahal mah urang asup ka imah kiai kadeleuna cai mataan bae aya kiai kuru bangun orang hayang nyandu tadi izi dan kuno kolot cerik bae tolol tak kiai ieu urang datang ka imah kiai stertek kiai wah ya kiai Golkar ya kajen malah mah make calana ya teh anu paranti olahraga teh non kadang-kadang tren suki kopi susu jadinya teh segala aya bari nyakalan remote teh tongeng kun dulu acara di TV Assalamualaikum saya tak Assalamualaikum saha Assalamualaikum kiai ye sia nyaho ka kiai mang nyaho aya asup ka dieu ja sia horegana kiai keur naon ieu acara aya dangdutan kiai sial-sial teh kiai cangcaya urang neuleuh kiai kos kitu teh cangcaya neuleuh ka imah kiai tipina gede jasa bae urang geus perhitungan di imah urang mah rada leutik kiai gede amat ieu
ya TV na ya ada perhitungan Masya Allah ya di akhir zaman maka sekarang itu tah jadi nulain kiai di kiai-kiai nu kiai asli di lain-lain gitulah di akhir zaman anu bangsa nipu kakiaian di kiai-kiai dimulai nu kiai asli nu bebeneran di lain-lain saliru jelemakuan kasinggung seorang pendeta sehingga manehanana disambarutkeun ku bahasa anu umum cek dina jamul Jawa mah ieu teh bahasa teh umum ma anzalallahu ala basyari min syai di mana cenah kiai kajawan umumna atuh siapa teu ngaji sih Jawa di mana tuh ayo ngaji mah kan kakarak dibaca doang oh ya saya di mana coba kajawanan tah nakiro pisyakin nafi nakiro dina runtu ya nafi tuhidul umum maidahkeun kana umum ma anzalallah nakiro nafi ta nafi ma kadieuna nakiro min syai ieu hak paten ieu nu kos kieu teh ieu cek dina usul fikih mah di mana-mana aya nakiro pisyakin nafi tuhidul umum jadi Yahudi teh Yahudi neka bentar Al-Quran sebenarnya nama bahwa Quran teh lain kitab ti Gusti Allah kulantarannya greget jasa ka bahasa Kangjeng Nabi nu dibacakeun ku Kangjeng Nabi ala kadar dina Taurat ka Taurat nu sok dibaca ku nya ge dilainkeun bae ya Allah buang kawarahna Yahudi teh kos kitu guys cek Yahudi ma anzalallah teu pernah nurunkeun Allah ala basyarin ka manusia min syai kitab lu diturunkeun Gusti Allah Taurat lain Injil lain kumaha Quran mah teu pernah Allah nurunkeun kitab ka bahasa umum teh kos kitu jadi kunaon ya ku greget-greget ka Kangjeng Nabi jeung greget-greget ka Al-Qur'an kabarut Taurat jeung Injil ge ku bahasa Yahudi ma anzalallahu ala basyarin min syai geus teu bisa teh kos kitu bae tah bahasa anu di mana-mana aya nakiro pisyakin nafi itu hidul umum main geus kajen ku kumaha ge geus kahartikeun kos kitu bae geus pokona mah lain Quran bae Taurat Injil ya lain kitab ti Gusti Allah lain padahal dibaca kunyana padahal mah kunyana diamati ku greget-gregetna ka Al-Qur'an ka Taurat ge kasambarutkeun Masya Allah cek Gusti Allah kul Muhammad bejakeun lahum ka Yahudi ai eta bahasa ko nyambarutkeun kabeh ka Taurat jeung Injil coba kuari bejakeun man anzalal kitab allazi bijabihi Musa coba saha atuh nu nurunkeun kitab anu dibawa ku Kangjeng Nabi Musa nurun sebagai cahaya wahudan jeung sebagai pituduh linasi ka manusia bejakeun coba tanya sok sacablak sunggut bae ngomong teh abong-abong letah henteu tulangan aja sok baca kitab Taurat bejakeun Muhammad coba man anzalal kitab allazi jabihi Musa sata bejakeun coba nurunkeun kitab anu dibawa ku Kangjeng Nabi Musa sebagai cahaya sebagai penerang sebagai papadang sebagai pituduh ke manusia bejakeun saha coba ayo taj'alunahu qaratisa anu nyana ngajadikeun kana kitab Taurat tersebut teh sebagai kertas-kertas anu dipisah-pisah kumaha dipisah-pisah teh tubdunaha wa tukhfuna katsira nu ieu mah diantepkeun ku nya ye antepkeun ieu mah baca ku urang kabehan Taurat ye Injil ge sarua ieu baca halaman sekian sampai halaman sekian baca halaman sekian sampai halaman sekian baca bab anu sampai bab anu baca pasal anu sampai pasal anu baca tapi wa tukhfuna katsira nya
sana nyamarkeun kana lolobana Taurat jeung Injil ya maulah ya ulah dibaca kana ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam seperti sifatan-sifatan Kangjeng Nabi, keterangan-keterangan Kangjeng Nabi, padahal geus dijelaskeun dina kitab Taurat, dina kitab Injil, bakal datang seorang manusia anu manusia tersebut diangkat jadi Rasul Allah, ngaranna berkolit, ngaranna Ahmad, ngaranna Muhammad. Geus dijelaskeun dina Taurat jeung dina kitab Injil teh. Sifatan Kangjeng Nabi, ti mimiti rambutna, kemudian kulitna, pangambungna, cepilna, lambeina, huntuna, dedeg pangadegna, sifatan-sifatan akhlak-akhlak geus dijelaskeun dina kitab Taurat jeung dina kitab Injil. Tah eta mah tuhuna katsira, ulah dibaca. Geus cetrek bae cetrek. Tuh geus dijelaskeun dina Al-Qur'an, masyaallah. Nu mantak seorang mahasiswa di Maroko harita menta Injil nu asli. Dosenna tetap teu mere. Nyana nyumput ka imah dosenna peuting-peuting, menta coba kula Injil Barnabas nu asli. 2 kali teu dibere, katilu kali diperhitungkeun ku nyana. Saya cuma sekedar ingin tahu. Cek dosenna jangan banyak omong, jangan banyak cerita, jangan buka rahasia. Nih Injil yang asli. Tetapi hati-hati. Dari halaman awal sampai sini engkau baca. Dari sini sampai sini engkau baca. Yang ini, yang telah dibiting siapa? Ini jangan dibaca. Dan jangan sekali-kali engkau buka. Ya. Nah, dari sini langsung langkah. Nah, ke sini engkau baca. Silakan. Disumpah eta mahasiswa teh. Sumpah. Kristen datang di Maroko, datang ke imah bungahnya dek menelaah Injil masih dibaca di awal dengan teliti jeung seksama 1, 2, 3 dilangkah kunyana beres dibaca dipikir hari ini naon isina sih kok sampai aya larangan disumpah segala cek jana beureun moal doraka cek bahasa urang nama moal doraka meureun sakadar hayang nyaho mah lain dibuka kajeun aing mah dicarekan ge dibuka kunyana lalaunan dengan niat dek diceprek deui engke geus dibaca mah buka lalaunan hati-hati supaya ulah kajaho begitu dibaca ternyata horenganan di jerona nganyatakeun tentang kedatangan Muhammad yatimin ba'dismuhu Ahmad. Dibaca satu persatu ternyata asli horeng dina Injil aya Muhammad Nabi akhir zaman nu bakal neruskeun agama nu baheula ngaranna agama Yahudi, kedua agama Nasrani, engke bakal agama Islam ahli sunnah wal jamaah. Selesai kunyana dibaca, direnung kunyana, diakurkeun jeung kitab Al-Qur'anul Karim. Akur cetrek deui kunyana. Begitu dicetek dibikeun, sanggeus dibikeun nyana menyatakan saya akan masuk Islam. Kaget dosen, panggil rektor. Sedangkan eta mahasiswa teh mahasiswa anu brilian, anu bakal diabenkeun ka internasional. Sebab gabogaan luar biasa akal jeung pikiranna, otak sangat cerdas. Nu bakal diabenkeun teh deuk diadukeun di dunia internasional, mahasiswa anu luar biasa. Nah, nyana ngaku deuk asup Islam. Kumpulan meeting rektor, dekan jeung dosen. Coba aya naon ieu? Setelah ditanya, cik nyana saya baca Injil yang asli. Kenapa? Bapak-bapak sekalian, para dosen, dekan, rektor tidak pernah membaca Injil yang asli. Belu kabeh jajahoan kabeh ge dijeuleuh sidang, disiksa, teu meunang keluar ti agama Kristen. Lamun mana asup Islam, bolu. Nyana tenang bae. Keluar ti dinya neangan ulama asup Islam, ceramah nyana di Maroko. Woh, gendeng saat eta teh goyang, lain ku Oma Irama bae goyang nagara.
mahasiswa Maroko ge goyang negara teh panggil siksa tetap Allah yang benar mantak ribuan manusia masuk Islam. Kuari berita anu luar biasa, paus asli Belgia keluar tina kapausanana ayeuna pisan keluarnya tegas embung dengan dalil saya sudah tua tidak sanggup lagi untuk memimpin umat. Sejarahna 600 tahun yang lalu baru ketemu lagi kuari aya paus keluar tidak kapausanana dengan dalil tidak kuat memimpin umat. Ditelusuri aya naon dia horengnyana membaca Taurat nu asli, Injil nu asli. Di mana? Di Turki. Ketika manehna ka Turki maca Injil nu asli sarua lembaran-lembaran itu ternyata waktu di Amerika geus eueuh lembaran nu asli. Ketika nyana ke perpustakaan gitu Turki nyana maca dibaca lantaran luar biasa otakna paus nu kuari teh dibaca dengan sekilas oh ternyata asli Muhammad teh mengundurkan diri geger kuari dunia nyana mengundurkan diri ternyata di Turki langsung asup Islam aya gambar jana keur salat di internet paus nu kuari Masya Allah hidayah mah murah lamun urang nyaritakeun hidayah. Lamun paus asup Islam anak Ki Haji di Cikupa asup Kristen bego geger dunia kuari. Nah langsung tutup di internet, langsung tutup di berbagai media. Jahatna Amerika dengan cepat dibutakeun mata kuari dalam keadaan buta. Kuari geus teu bisa neuleuh manehna, aya remeng-remeng doang. Nyana terus cicing 1000 bahasa, teu pernah nyarita. Didatangan ku berbagai tokoh, nyanda cuma senyum bae. Tetapi bocor ti orang dekatna, sebab orang dekatna ge dibejaan ku nyana agama yang benar, Islam. Asup Islam desa. Murah jasa. Saat Amerika keheul jasa ka Islam, saat Amerika benci jasa ka Islam, justru nabi nyana nu kuari asup Islam. Kakawasan Allah, Masya Allah. Orang lamun nyaritakeun hidayah, antik jasa. Michael Jackson anu geus dirobah-robah beungeutna asup Islam dibunuh. Lady Di anu terkenal dengan rambut terurainya asup Islam dibunuh sarua bae. Kuari paus asup Islam, Masya Allah dirabunkeun mata. Muhammad Ali asup Islam diparkinsonkeun ku pemerintah Amerika sehingga nyana mah leumpang teh sakumaha ongkos patung. Amerika mah jahat ya sewa kumaha gitu. Tetapi eta teu eureun-eureun. Mike Tyson nu sakitu hebatna dibanggakeun ku orang Amerika jeung Inggris. Di Eropa jeung di Amerika satu kebanggaan Mike Tyson. Asup Islam diganti Muhammad Yusuf. Aturan ulah Yusuf teuing nya. Mun kaset Yusuf. Tapi geus kos kitu bae. Asup Islam bae Mike Tyson teh. Kuari teh ceramah Mike Tyson teh luar biasa ngan teu datang ka Indonesia. Di blok. Teu bisa. Blokir. Dawanya ada di itu make sorban jeung geus ka Mekah. Geus ka Mekah Yusuf Cikupa. Masyaallah karim. Antik jasa hidayah mah. Saat jadi seorang kebanggaan Amerika justru asup Islam. Di Inggris adina itu Margaret Thatcher asup Islam. Gara-gara di Irak balik tentara ka ditu. Nyana ngobrol bagaimana keadaan di Irak. Waduh, cek nyana di Irak mah ripuh.
Kenapa ripunya? Waduh, nggak ada makanan yang enak, asem-asem. Nggak ada di sono nasi bangsa warteg nggak ada. Nah, lihat di Irak itu kula jadi itu dahar. Itu dahar maksudnya teu dahar biasa, itu dahar bae. Aya-ayana bae tungtung dia sebuah keneh tungtung. Ceritalah nyana tentang Irak. Kebelah itulah cerita tentang Saddam Hussein. Kebelah itulah cerita tentang keberadaan kumaha penduduk Irak. Saya telah masuk Islam. Cak eta tentara. Kenapa kamu masuk Islam? Ternyata agama yang benar Islam. Dari mana kamu tahu? Bejakeun punya anak. Horenganan orang Amerika, orang Inggris ketika di Irak lain sekedar perang, nu perang mah perang, nu menganiaya mah menganiaya, anu mabok nu zinah mah jelas, nu dizinahina urang Irak loba jasa, nu menelusuri agama luar biasa lobana deui sarua bae. Anu ngobrol jeung kiai Irak di Baghdad, jeung ustad di Baghdad jeung mahasiswa arasup Islam. Hampir 50-50, 50% anu ka Irak, nu ka Baghdad, tentara Amerika asup Islam. Di Inggris asup Islam. Di Inggris loba jasuna asup Islam wari. Kekawasan Allah saat orang kafir Yahudi Nasrani benci terhadap Islam, justru bintang-bintang kebanggaan Inggris jeung Amerika asup Islam. Iya tugas kos kitu wae eta mah geus kurtu kaharti urusan hidayah mata-mati Gusti Allah. Hese. Indonesia teh dek dirungkatkeun ku Amerika dengan berbagai cara. Sampai saiki WD oropo ge. Masya Allah, jin bau beren datang tama. Ya kari, kekawasan Allah, terus berbagai cara. Lah si pemerintahan anak di loh, eta teh kapan isu Amerika dikorupsi-korupsikeun. Per detik ieu masih negara terkorupsi di dunia. Koruptor na luar biasa indah kadele jelemana berdalil nu kiai nu ustad nu minantu kiai dek sahanu teu bangga atuh ketika Anas Masya Allah cerita waktu manehanana berjuang memperjuangkan bangsa jeung negara Indonesia mengatasnamakan atas nama mahasiswa kabeh diburu Anas teh naik mencuat nama Anas teh kapan minantu Kiai Tabik teh anak daripada Kiai Maksum kerapyak Kiai Ali Maksum teh pentasih Al-Qur'anul Karim urang mun maca Al-Qur'an terjemahanana tanggung jawabna Kiai Ali Maksum tah anakna boga ngaran Kiai Tabik boga kamus Tabik Ali disebarkan ketika muktamar NU kula ge kabagian padahal teu hadir boga kula kamus Tabik Ali. Boh gede sakita minantuna ngaranna Anas hasil Akbar Tanjung kunjungan ka ditu eta deui si Tanjung. Kos kitu tah. Wah istimewa Anas teh. Kuari. Weh. Iki tangane geus begini. Aduh, kudu dihijikeun jeung Aat tuh ditu. Jeung Aat ya Allah, aceng pikir onam temat. Eta pan satu kebanggaan di Indonesia, Masya Allah boga Anas teh bangga Indonesia emang kumaha kitu mahasiswa teh hudang. Tapi kuari, Masya Allah caknyana kalau saya korupsi sepeser gantung saya di Monas. Kan ngomong nake kos itu. Atuh kuari atuh, mun bisa ngagantung jalain sapeser. Gusti Allah aduh. Mana kuari kebanggaan Indonesia? Mahfud anu dibanggakeun ku orang NU lantaran didikan Gus Dur. Iyalah calon presiden Indonesia. Kabeh geus memperhitungkeun capetangna pinterna. Luar biasa. Istimewa nyana. Diteuneun nyana dihukum. Kamari ieu tah black nanyana ketika WH jeung Atut. Masya Allah, tigesle salah hukuman yang seharusnya dimenangkan adalah WH. Urang dia mah ununya lantaran kurang mengamati politik sapira tukang toge. Di blacklist teh di mana ununya Masya Allah. Tah
begitu salah menghukumi enggak anu mengamati politik mah harpan siapun dibanggakan ku orang NU, dibanggakan ku Islam se-Indonesia secara nasional, dicalonkan presiden, salah hukuman. Geus nu berani berbicara. Yang seharusnya menang itu adalah WH. Nah, lantaran dibere senaon sih eta? Kocena kiai nyaho kula ka Semarang ka ditu turun naik pesawat dari ka Kudus begitu turun gambar mah pun gede amat ai praktek dihandapna di kieu leungeunna berani piro sampean bayar ya sial sakali teh bahasa orang Jawa teh bener tah berani piro berarti teu beres ya siapa dia sakilek dina politik mah lantaran niana teh dicalonkeun berat untuk calon presiden kumaha ieu sangkan tigesleuk ieu lulus langkah eta nu terakhir teu lulus berani piro eta ya bahasa berani piro sial jasa berarti kan geus santai geus eueuh nu ngomong si apun deui ku hari NU teu ngomong-ngomong apun bangsa teu ngomong-ngomong tinggal saleng kade lemun kamarinya tegas tetap WH lain mah menangkeun ka WH ieu mah carita apun carita mah dia mah MD bongannya tuh lantaran aya berani piro ngeusan tamat riwayatnya kuari 1 juta kali ngomong sakumaha luhurna ngomong teu didengekeun tigeus saeutik bangsa Indonesia bangsa Banten nama teu nyaho. Urang Banten nama teu nyaho tigeus seunteuna teu nyaho. Teu nyaho karirnya na anggeus-anggeusan. Masyaallah. Kula pajar berat ka WH atuh lain masalah berat ya emang eta. Sararial jasa kiai milih atut bloon. Ku harita jalan pan teu diberesan ngomongna kiai sakitu ge. Atuh dol sepira bikang cek nya teh. Tolol yes tambah urusan menang jeung eleh WH jeung atut masalah tapi karir aput salah tangga hukuman geusan kitu bae sih politik mah tah geusan harapan urang sebagai NU saha deui ndek nangtungkeun Ki Hasyim Muzadi salah wah heula make atas nama NU ngahukuman boleh wanita jadi presiden disenserikeun ku Gus Dur sejak kapan NU membolehkan wanita jadi pemimpin lamun endek ulah make atas sama NU tiges deui bae. Teu bisa deui datang ka kuari. Jangan bawa-bawa NU mah organisasi sosial keagamaan. Kalau kata agama boleh, boleh. Kalau kata agama tidak boleh, tidak boleh. Nyana musyawarah jeung Megawati. Membolehkan pakai atas nama NU gosur ngamuk. Aturan ulama ke atas sama NU black deui bae geus teu bisa diabenkeun deui bae tuh Ki Hasyim geus teu bisa Mahfud MD geus teu bisa diabenkeun ku ari deuk satu coba aduh tinggal mung jenggot kula malalagaan artina lalagaan PKB bakal nyungsep menurut ahli politik kulang memang hiji perseteruan Muhaimin jeung Gus Dur Gus Dur dicopot dari PKB ya ahli politik cerita politik berarti PKB ya bangke yang mendirikan PKB adalah Gus Dur tapi jangan bersetu dengan Gus Dur sejuta dalil apapun Gus Dur sudah tidak ada lagi di PKB satu. Yang kedua, nyana bobogohan jeung Oma Irama. Oma Irama mah artis. Ulah sok dibawa-bawa ka politik. Sehebat-hebatna artis atuh lain duniana. Cek Habib Lutfi mah kalau dulu waliullah kunjungan kemana saja ya salam ya sadat ya salam ya sadat sekarang tong teng tong treng teng tong teng tong teng tong treng mana bisa bener sih negara. Nah,
jadi sekali politik eta papan kamari mah keur didagangkeun suara oma kumaha dilamar ku PKB sanajan bari kakarak lalamaran berarti PKB teh buta mata hati cek politik mah kula lalagaan goyang ge mudah-mudahan memenang mah teh si Oma Irama itu politik mah mantak deulekeun kuari Jokowi ditaekeun atuh encan naek can naon tah mah keur pasar tah mah kos kitu mah maksudnya kumaha masyarakat supaya ngomong kemana arahna engke tas Jokowi aya deui nu dipasarkeun saha tapi ternyata ku Oma Irama encan nyanggut manusia di Indonesia ku Jokowi encan ngomong dikhawatirkan ketika pilpres engke di bawah 50% nu milihna berarti kan ieu teu normal di Indonesia kos kitu politik mah ngaji naon sih sebenarnya gara-gara tuhuna ieu horenganan Paulus teh kuari geus asup Islam tapi disamarkeun tetep dintekeun ku Amerika gambar-gambar keruku keur sujud hapus timbul deui wallahu alam bener jeung teh seperti eta lah tapi moal mungkin teu bener lamun nyanana teu dibutakeun dengan tanda dengan kebutaan dibutakeun berarti bener Michael Jackson itu Muhammad Ali selalu gitu. Nah, horenganan lain kakara kiwari tiba heula Al-Qur'an geus ngajelaskeun wahai para Yahudi atuh saha nu nurunkeun kitab Taurat tu dibawa ku Kangjeng Nabi Musa sebagai cahaya jeung pituduh ka manusia anu dijaradikeun ku manehanana sebagai kertas-kertas anu terpisah-pisah anu dijelaskeun tubdunaha wa tukhfuna katsira sebahagian dijelaskeun nu nyana raresepeun mata titah dibaca anu nyana teresepeun mah tentang keberadaan turuna Kangjeng Nabi jeung sifatan-sifatan Kangjeng Nabi wa tukhfuna katsira lamun dibaca nu aslina eta kitab Injil teh niscaya bakal arasuk Islam kabeh tetapi emang teu kitu Allah menghendaki seperti ieu kieu bae lah ngan jelema pinter-pinter bae anu meneliti tentang keberadaan Injil su Islam Taurat su Islam geus kitulah hidayah masyaallah karim wa ulimtum ma lam ta'lamu jeung aranjeun kabeh Yahudi dibere jaho tentang Al-Qur'an kana naon anu maneh teh nyaho antum wala ba'ukum Al-Qur'an ngajelaskeun tentang penjelasan naon saliru aya dina kitab Taurat dijelaskeun ku Al-Qur'anul Karim anu anjeun pacekcok dina masalah Taurat dijelaskeun ku Al-Qur'an Kangjeng Nabi ngajelaskeun Al-Qur'an naon nu kaliru dina Taurat naon anu diperbincangkeun dipermasalahkeun dina kitab Taurat Kangjeng Nabi langsung ngabejakeun istimewa wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dek ngomong naon deui coba kuari masyaallah kul bejakeun anu nurunkeun kitab Taurat teh kitu Allah kulillah ulah sok sabarangan ngomong mazarhum fi khawdihim yal'abun bejakeun kitu nurunkeun Al-Qur'an teh nurunkeun kitab Taurat teh Allah subhanahu wa ta'ala lamun maranehanana Yahudi teh daek ngomong Allah lah jawab agar jawaban deui salian Allah menurunkan kitab Taurat Allah sumazarhum kemudian anjeun Muhammad ninggalkeun Yahudi ngadeg fi khawlihim yal'abu Yahudi lalagaan dina urusan kabatilan lir teh beda jeung silulup di laut sangang nanyana padahal memenang ti Allah boga aturan-aturan tersendiri nah ya wari wa hadza kitabun anzalna ya Al-Qur'an eta kitab nu ku kaula diturunkeun cek ku si Allah mubarakun pinuh keberkahan musaddiqul ladzi baina yadayhi
anu ngabenerkeun kana kitab musamemeh Al-Qur'anul Karim, ngabenerkeun Injil, ngabenerkeun Taurat, ngabenerkeun Zabur, walitunzira jeung supaya anjeun nyingseunna mere pengarahan, mere perhatian ummal qura ka ummal qura yakni Mekah wa man haula jeung manusia sekitar Mekah. Mantak Mekah disebut ummal qura indung lembur ngaranna. Sebab naon? Seluruh manusia di berbagai penjuru dunia bakal ngindung kabeh ka Mekah. Sebab di Mekah aya Baitullah. Kuari anu umroh per hari 5 kapal. Di Indonesia per hari 5 kapal, 5 kali 500, 2.500 per hari. Lain saeutik 2.500 eta per hari terus muter bae. Karena naon? Ieu karena haji waiting list tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10, aya nu 12 tahun. Lamun kuari daftar umurna 60 tahun, tungguan sampai 12 tahun, berarti sabaraha? Koit. Asyaallah. Geus kitu bae teh. Sanu salah teh aturan ada urang mun nyaritakeun aturan nu salah. Tapi lantaran diseja beraturan seperti eta lah. Dia lamun henteu kos kitu mah aya keneh jalan. Wallahu a'lam. Deuk kumaha meureun ka hareupeuna nyanggakeun sadaya-daya. Geus kos kitu bae. Ndailah ummal qura wa litunzira. Aya anjeun mere indar Muhammad ummal qura ka ahli Mekah wa man haulaha jeung jelema nu sekitar Mekah. Timur Tengah berikut urang ka dieu Asia. Termasuk Asia ke Tenggara. Dunia bae wa man haulaha teh dunia. Wari alhamdulillah Quran atuh datang ke Banten, masyaallah dibaca ku urang Banten, malah para rasehat di Banten maca Al-Qur'an. Anu hafizul Quran loba jasa, anu menelusuri terus mengamati tentang isi-isi kandungan Al-Quran. Iyalah walitunzira ummal qura wa man haula datang ahli Mekah jeung sairon nas. Walladzina yu'minuna bil akhirati jelema nu ngimankeun kana akhirat bakal ngimankeun ka Al-Qur'an. Lamun geus ngimankeun ka Al-Qur'an engkena ge wa hum yuhafizuna ala salatihim bakal ngajaga tentang salat. Jadi berarti berkaitan cek ahli mantek mah teh talazum. Iman ka akhirat berarti iman ka Al-Qur'an. Iman ka Al-Qur'an pasti salat. Lamun geus salat pasti jelema teh bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi talazum teh terus kitu teh artina. Percaya ke akhirat, percaya ke Al-Qur'an. Percaya ke Al-Qur'an pasti salat. Lamun salat tanha anil fahsya'i wal. Tapi bahan buktina salat pan korupsi mah teu. Korupsi mah terus. Salat mah salat tapi pan mabok mah terus jeung zina terus. Kok aneh ya? Atuh lain salat mah kos kitu mah. Ja aslina salat mah tanha anil fahsya'i wal. Kemudian henteu tanha anil fahsya'i wal munkar. Can salat berarti sadajan salat. Sakumaha Kangjeng Nabi ngajelaskeun. Hai, sholli. Salat maneh. Abdi pan geus salat maneh. Indah kalam tu sholli anjeun can salat apa kos kitu salat deui Allahu Akbar. Begitu saya salat menghadap deui kakaknya sholli salat deui can salat. Salat deui Allahu Akbar. 3 kali salat masih kena sholli salat deui anjeun can salat anjeun. Nyana nyangakeun sadaya-daya Gusti pan abdi geus salat sing bener sesuai jeung aturan. Sallu kama raaitumuni usolli. Sing puguh nangtungna, sing puguh rukuna, sing puguh sujudna, sing aya aturan-aturanana. Kitu cak Kangjeng Nabi. Nah, di samping eta deui hate ka Gusti salatna. Nu mantak kuari atuh pejabat sarolat mah sarolat biasa, salat jaga ge. Komo atuh keur di lemurna mah salat.
ai korupsina terus berarti sarua jeung teu salat sarua jeung teu salat teh kos kitu teh masyaallah dan mantak ayeuna masjid dibangun tapi pamalingan terus bae asup ka masjid sendal laleungit bae berarti kan akhlak teh beres lain salat kos kitulah percaya ke akhirat percaya ke Al-Quran salat di mana salat pasti terjaga tina munkarat mudah-mudahan urang kabehan percaya mantep ke akhirat sehingga orang yakin penuh ke Al-Quran direalisasikan ku urang melalui ibadah salat sehingga orang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan husnul khotimah urang kabehan aya dina ridho Allah pamajikan anak urang incu-incu urang kabehan husnul khotimah tetangga-tetangga urang kawau urang muslimin muslimat kabeh mudah-mudahan husnul khotimah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله متشابها علينا فنتبع الهوى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.